Henteu nya gitu. nya nya. Jadi kieu aya oge memang pernah ti beh ditu kana dia tukang ngarit, Mohon mohon. burit kadang oh galecok jalan gadenya oge jelema. Tah baraya geuningannya hiji daerah teh geuningannya. Hiji daerah, hiji tempat teh geuningan lamun digali mah kitu nya mangnya. Seueur geuningan caritana teh nya. Tah jadi urang mah meureun kumahanya anu awam panginten nu awam. Awam. Jadi kumaha meureun mang lamun cek saur sepuh baheula mah kudu naon cenah lamun kanu suni teh Kedua bacaan nya ya kedua bacaan singan pakitu nya nyuhunkeun heula izin pilih aya anu kasepak meureun ka tajong nya meureun abi mahapunten we meureunna nya tah geuning kitu carita ti akang naon ieu teh canes akang Mang we Mang naon Mang Irang tah carita ti Mang Iram teh cenah Kang Bang tah lamun teu kahalangan ku ieu mah nya di ditu teh kan aya pasir terus aya galian peusik tadi dinya teh daerahna teh cenah lumayan cenah Kang. Ieu bukan galian ieu atuh lumayan teh Lumayan. legok tomong ge. Lamun keur kawenehan mah kitu lamun ngahaja-haja mah ceuk istilah teh mah. Lamun ieu mah sa patukul teh heula mah. Patukul. Tapi Tapi cenah Mang di dieu ge cenah saurna nya di daerah ieu we kitu nya. Seueur kitu nu nyarios ka abi tapi abi mah alhamdulillah nya aprak-aprakan ka dieu teh can pernah menakan. Aya cenah di Sagung kieu. Nya tah aduh mah di dieu mah can kawenehan we kitu nya di dieu mah. Ngan lamun anu tah balik mah geus pernah sateur aya keneh ranu di dieu. Anu mana oh ranu di kali dieu. Eta istri pameget. Heuda disebutkeun aya nu kitu mah da wallahu alam teh kieu sanes kitu sowan teh mah kitu kadangna. Udah bingung jang atuh Bandung anu kitu mah bingungna teh saud kieu kan istri pameget kan kitu keneh dina ucapanana gitu. Ada sifatna ge disebut teh sidung kan aing model pan awam. Naon disebut awam teh? Percaya teu percaya gitu. Percayana kadang-kadang sok kawenehan teu percayana heuda tara sok panjangna gitu. Tah jadi Mang cenah nya cariosna saha apa Mang Otong. Mang Otong tadi daerah